Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadayana, wilujeng wayah kieu kumaha daramal sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci, aya dina kasalamatan nya, aya dina kasehatan lahir tubakaning batin sing mulus rahayu berkah ning slametnya, amin ya robbal alamin. Sim kuring dinten ieu bade diajar ngadongeng iteh palawargi, mung satea acana ngadongeng bade neda dihapunten nu saageung-ageungna, utamina ka ahli dongeng, ahli sastra, ka para seniman seniwati sadayana, ka para inohong-inohong nu aya di Tatar Sunda sadayana, oge teu kakantun ka para netizennya kum kasadayana. Hapunten kitu bilih sim kuring kirang merenah dina ieu ngadongeng da tangtosna we oge nya seueur lepat na batang laresna mah. Ku kituna sim kuring ngeda agung cukup lumur jemar manah nu diteda. Muga atuh palawargi sadayana ngamaklum sareng ngahapunten kana naon rupi kakiranganana nya. Ieu mah etang-etang ngadangukeun radio butut we, etang-etang kulem sonten-sonten kitu tah palawargi. Urang mulangkeun deui katineung ngadangukeun deui dongeng-dongeng kapungkur anu ayeuna bade didongengkeun deui ku sim kuringnya ku Acep Bendrong Channel. Satea acana ngadongeng ulah hilap di like, comment, and subscribe nya. Oke, langkung saya nama dipencet loncengna supados teu tinggaleuan nya update salajenna cenah saur basa lagi nambah kitu tah. Oke, di-sharekeun langkung sae eta mah nuhun. Mitra kaum dangu sadayana, mangga nyangapkeun carita anu bade digarap ku sim kuring dina waktos ayeuna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukanda. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pihujaneun geus ngagarajot mangrupa mega-mega kanal hideung ngadingding. Sanajan harita berang keneh pisan tapi tetempoan mah asa geus kacidaburitna. Pangarureuk sabenerna jadi timbul poekna dedeureugan. Paralak hujan mimiti turun. Mimitina mah badak carang, beuki lila beuki kerep. Antukna mah pret bae gede naker dibarung ku angin anu ngagelebuk sarta nya nebak kana tatangkalan. Selang-selang buri nyai kilat dituturkeun ku sora anu ngajeleger matak sentar kana hate. Ngaran-ngaran di pilemburan mun kapareng hujan ngagebret teh pikeun barudak mah teu weudeung matak nimbulkeun kabunga oge. Nu biasana tukang borangan gucai oge isuk sore ngan ukur ngumah kedok, harita mah riap kalaluar ting seramat haruhujanan. Bari sungutna torepeh cinggolawok sarta ting barakatak saleserian. Malah teu weuheun anu lalenger mah hareureuna teh silih tambok ku taneuh. Kailang serabat hiji budak lalaki luncat tina golodog salah sahiji imah. Saterusna ngakidik nyampeurkeun babaturanana nu keur ngarurukeun awakna dina panyaweran. Ganta parah deui ngan cemron. Weh, barudak anu keur ngagulung teh kumanehna diteumrag satakerna. Nyapuguh we barudak teh mani raceng, malah sabarehna mah pating gerbeu lalabu. Haduh, yang ngada maneh mah ah, cek salah saurang ngajulah roh si Jumat ngaranna. Nyaritana bari cungar cengir nyerieun bujurna dumeh ti teuneut. Hoi, si ade mah bako ade geus ngabongan teh euy, cek si Kemet mairan. Manehna oge sarwana deui bari pupuringisan nyerieun cangkengna. Apaan badak, oi? Badak mah darah bebeja lain. Nu disebut si Andi teh nambalang bari ngahaha.
Hek wae manehna nyurupkeun badana kana cai hujan nu nyurulung tina panyaweran. Lenger pisan ani maneh mah euy. Tong dibawanulin euy. Cek si Ubed salah saurang budak nu kapecengkeun. Teu mau ulin ka uing mah moal aya nu mangalakeun pake atuh euy. Cek si Andi bari nyerengi. Atuh da maneh mah harak wae gawe teh ani. Cek si Ubed bari jamedut nyeritana. Jamak we sakitu mah euy. Yuk ah, rek murin nanaon teh euy. Cek si Andi bari nyampeurkeun ka si Ubed. Urang babagongan we. Maneh nu jadi bagongna ani. Limaan ge cukup jadi anjing nama nya euy. Cek si Jumat deui bari rutret ka babaturanana. Mau ah. Si Andi mah sok nyaan lebrugna euy. Cek si Juhri na Malang. Nah, nanaonan atuh. Ucing-ucingan atuh yuk. Cek si Jumat deui ngaleret ka si Juhri kitu tah. Terasa kucing-kucingan mah mending bukudaan. Si aku dua balikan sewa enggak yuk. Cek si Juhri ngayukeun. Ayo lah, masa anu daek ngelayanan yang si Andi euy. Teu sanggup kuing mah lantaran mereka mah licik euy. Sok tara daek jadi kuda. Cek si Jumat bari na Malang. Mendingnya peparuan yuk. Di kulanya Mang Haji Sobana. Tangtu ayeuna mah nimpas gak yuk. Urang peparuan yuk. Heuy, mending ke peparuan yuk. Tapi parahuna kunaonnya? Kok gak bau gitu? Cek si Ubed nya tujuan red manehna ka si Andi. Naon ku gebog? Mending oge ku lisung. Lisung Mang Haji pan aya nu rada leutik. Resep gak euy. Asa dina perahunyaan, asa tumpak perahunyaan, gak euy. Cek si Andi bari rutret ka babaturanana setengah mementa kasaluyuan. Nah, maka tungke Mang Haji Andi. Mangkani dah ngasnakeun ka barudak teh euy. Cek si Jumat teu satujueun si eta mah. Atuh macam bebeja euy, garayu. Cek si Andi keukeuh ngajakan ka babaturanana. Moal kanyahoan Andi. Mangkani Mang Haji Sobana mah euy ceureulin taheun naker euy. Paling-paling ge manehna mah keur ngahot-hot diri sieun euy. Yuk. Cek si Andi lempang milaan minang ka kapalana. Tah nu saja nama atuh bring naluturkeun. Memang dina sagala soal oge babaturanna teh sok nalurut naker ka si Andi teh. Sanajan bener oge sapantar, tapi kawanina mah leuwih ti batur. Katuruk-turuk harakna deui moal aya bangsana. Sakur babaturanna ge kabehanana pada gimbir miris ka si Andi. Tapi kapipieun imahna Pak Haji Sobana barudak teh ngajejeng teh maneh. Lalumpangna ting ketayap lalaunan bari toleh cungas cengos sieunun kanyahoan kuno bogana. Yen maranehna teh rek ngalon arulin di bawahna Pak Haji Sobana. Tah ari saung lisung teh pernahna teh di sisieun balong. Di sisi balong pisan mitra kaum dangu sadayana. Barang geus nerepi kana tambakan balong barudak teh pating sarat pangeula-heula muru ka saung. Nah atuh ari sok ka hareupeun saung ari goktek jeung Pak Haji Sobana keur campego luhureun wisung. Puguh ti barang hujan ngegebret oge manehna mah geus ngajentul di dinya nungguan balongna sieun bedah. Nya teu atuh barudak teh ngarego barang mireungeuh nu dipikasieun teh beter ngajentul di jero lisung. Rek naraon sia, rek paraok lauk. Nah, Pak Haji Sobana joyo merongos we. Jung manehna teh nangtung bari mencong ka barudak. Sanes Baji. Si Andi nu pangwanterna nembalan bari undur-unduran taksiran bae sieun dipepek ku halu lantaran katempo Pak Haji Sobana teh bangun ngaragamang kana halu. Bohong sia. Rek naraon atuh sia teh jual kana ieu, ha? Pak Haji Sobana saeutik oge teu mere budi lantaran geus kanyahoan ku Pak Haji Sobana yen ieu barudak teh estuning balangor naker kana tangkal cau batur oge atuh warani luar dipake rarakitan. Sanes Baji. Sanes bade mau lauk. Nah, rek naraon atuh sia.
Eh, bade 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 nemut Pak Haji ka Malisung. Celengkeun teh si Juhri nemalan ngan bae manehna teh salapok lantaran ku kasima teh ya. Naon sia? Bakal waras sia setan. Pak Haji Sobana jadi ngagidir ka manehna teh kana halu maksud nama ngan rek dipake nyingsieunan hungkul. Si Andi nu harita panghareupna barang manehna mireung Pak Haji Sobana bangun anu rek ngababuku halu ngakentah manehna balik kanan teu anta parah deui sia dretak teu sirik na ngarumpak anu keur ngagulung deui tamakan balong bubuh we babaturanna mah mani baklug lalabu keur mah tamakan teh peureuh kata mah heueur ku Cihujan ngan untung we anu ting bujubar ka balong. Tolong Pak Haji ngamuk cek si Andi ngagorowok bari terus mateng lumpat dituturkeun ku babaturanna anu pating sremet tukang leunana. Pak Haji rek ningang ku hayu, Pak Haji rek ningang ku hayu, cek si Juhri bitulueun nyerobok. Setan sia bakal waras sia dasar anak-anakan kurang selemedan sia. Pak Haji Sobana napasna mani rek ngapranyud. Amak kabegung tapi ari ngudang mah teu wanieun horeameun ari kudu hujanan mah. Yah, sia anak-anakan cekekeun riwa sia cek Pak Haji Sobana kalah terus ngagereneng bari nempokeun pamola na barudak nu ting alamret ulutudan. Betul sia. Sugan teh Pak Haji Sobana eueuh disauriseun euy. Menireuh wae aing euy. Cek si Ani bari nyurugkeun awakna kana cai hujan nu nyurulung tina panyaweran amakkanana teh bong ngahegap harita teh geus narepi ka tempat arwina tadi. Oh, lamun beunang mah sia aku halu teu aku teu bencar sia-sia teh euy cek si Juhri mairan bari cecemiran. Mane da nu kitu teh nanaonan make jeung ngomong rek nyang Pak Haji pikeun lisung sagala. Emangna rek dibake untung Pak Haji teh? Jara balik mana emang? Cek si Ubed bari ngadelek. Kasih kumaha oi. Aloh, nyata tadi teh jadi terbubu oi. Si Juhri terus ceceleukeutekan. Yah, bubar we euy. Da hujan lagi ngeceraat euy. Cek si Andi ngajakan geusan. Nu balik ah. Bisi Pak Haji nyusul bawa halu oi. Cek si Jumat nimrung. Atuh meskitu mah barudak teh buriak bubar baralik ka imahna sewang-sewang tapi nya kitu ngaran-ngaran barudak keur marejeuna balangor bari lalumpatan jeung terepeh sumutna pating carorobok dampal sukuna ditajong-tajongkeun kana Cileuncang anu antukna pisan mah kalakah dari silih simeuh malah nepi ka silih tambrogan sagala ku tanu. Bubar soteh da bubuhan kaburu disentak kudu boga imahna lantaran bilik dapurna bararaseuh sarta atam logan taneuh. Si Andi barang geus nepi ka imahna manehna langsung nyamperkeun ka bapana nu keur ngaliwet. Gok manehna campegok gigireun bapana bari si duru. Teh mong kadona norok tok kabulusan. Gawe teh nganu hujanan wae maneh teh Ani ceuk bapana ngaleret kanu keur norok tok gigireun. Si Ani teu nemalan ukur ngaleret ka bapana heg dua dampal leungeunna dilonyorkeun ka hareup dideangkeun. Apa leun meureun mata kitu oge da pantemona meuni nepi ka geunteul kitu geuningan. Gerari bae ngeureun mani kitu. Rek ngilu maneh ka warung deui. Bapana nanya deui. Ayeuna Bang. Si Ani kalah malik nanya ngaleret ka bapana bari semu ato. Nya ayeuna. Hujan kene atuh Bang. Sakedeung teh geraat. Ceuk bapana bari ngaleret keluar. Nempo hujan anu kari nyeripisna. Udah di baju teh suh. Nam. Sok di baju rek ngilu mandi. Rek dareula Bang. Si Ani kawas anu geus lapareun pisan harita teh. Nya heueuh atuh nih. Jeung naon Bang daharna Bang? Jeung peda. Dipais Bang. Oh bumbuna ditumpangkeun we di nu lewat kinya.
Jika tuh di baju kayak itu kisah kedeng deui dahar modal lewat nama saat gitu. Bapana narik suluh anu masih keneh hurung hek ditiup supaya parem. Geus kitu hek diguarkeun di arah ruhakna. Bajuna coek nih bah. Si Andi bari jeung nangtung koreleng ka jero imah balik deui. Bari ngagigiwing ka mejana anu ngangkarawak pelabah tak-takna. Hek ditembongkeun ka bapana. Jorok maneh ya. Kakare ke kamari kapan kabutan teh? Si bobo atuh bah. Obrok sia maneh masih rada apik atuh Andi. Andi. Mana teuing maneh teh masih kena boga inung anu purah ngerodan. Ngeunakeun abah puguh bakal urusan abah teh. Cek bapana anu semu ada ngalimba neutup ka anakna anu keur ngagigiwing baju anu memang geus leuwih ti bobo. Da puguh di plater unggal poe ngan eta hiji-hijina daya deui pikeun salin. Cing coba jero mani. Ya kene meureun kukularna mah. Bapana nyarita deui bade nampanan baju anakna. Dina naon bah? Eta nyela pina bilik. Deket ceng-cerengan awe gini. Leos si Ani ka jero deui rek nyokot jarum. Telila ngarongheap nyamperkeun song jarum anu kukularna ngan sautek deui teh diasongkeun ka bapana. Geuning ieu geus aya tapak ngeroda nani. Mending ngajarang kanggi ieu. Karena naon eta beda kieu. Bapana nilik-nilik baju anu soek. Oh, Ani tadi di masih Jumat bah. Menang ngerodan abah, menang deke. Kegebrak deui jadi we soek bah. Kunaon ieu di kaputadan ni? Jiga lain ku bola geuningan. Ku orang macau bah. Dah minta bola kali Jumat teu bogaeun di Jumat mah. Ani bapana ngageri tekerasa deui panonna geus ngemeng kuci mata surudut ngalemereh mapai pipi. Surbek mah kemarin geus dipangmelikeun di baju teh ku bapana. Si Ani antuk namah ngareuheup abong budak teu ieu teu mirosea sakitu bapana ngaluarkeun cipanon teh. Heuh Andi mun aya mah da moal burung dipangmelikeun ku abah. Dari ayeuna mah boro-boro keur meuli baju bisa dahar oge geus untung. Cek bapana bade ngabalieur nyumputkeun beungeutna lantaran cipanonna terus-terusan merebay. Akan maksudna abang ngejual daun kawin. Si Ani kalahnya sedak. Nya eta dianyuk Andi. Tah ayeuna urang tagih ka Mang Eman ka warung peuteui. Cek bapana bari prak namimitian kekeron. Bisa atuh beli baju anyarnya bah. Geus diancokkeun keur mayaran hutang Andi. Kapan anu di daharan ulah poe teh meunang ngenyuk ka eta teh Andi. Kira atuh bisa beli bajuna bah. Banget si Ani anu geus marah main teh ngadadak ngariuk deui. Ke ari geus boga duit. Cek bapana bari tongoy kekerot. Dijawab gitu teh si Ani teu ngomong deui kalah gog manehna nagog hareupeun hawu. Ragamang leungeunna kana turup liwat hek dibuka ana selengseng teh seungit peda ngababuk kana liang irungna. Manehna nepi ka kumetap merian ciduh bener-bener geus lapareunana. Ulah baka dibuka atuh keun cenah tanda keula ngarang ngomong. Bapana nyelang ngaleret geus kitu dekul deui mulikeun hancana ngerodan baju anakna. Panon teu pasti nitenan kerodeun. Nah atuh bet teu pupuguh bray sagala kajadian nu geus jauh kaliwat ngadadak naremongan deui. Kacipta paripolahna baheula waktu keur sagulung sadalang keneh jeung Nyi Memeh nyaeta indungna si Andi. Jadi dia pisan di imahna anu ayeuna dicicingan. Manehna mimiti ngawangun rumah tangga nu pinuh ku kadeudeuh jeung kageugeut. Tapi ka berona si Andi anak anu munggaran oge panungtungan
lantaran nyi memeh teh kabuktian tilana umurna manehna milaan balik ka kalanggengan dina waktu si Ani kakara umur 2 tahun ti harita manehna teu daekeun deui boga pamajikan lain taya nu daekeun boh parawan boh randa lamun karep geus tangtu bisa menangkeun ngan nyaeta manehna teh inget ka budak ngarasanya mun dinung terekeun teh leung mun kebeneran aya nu nyaaheun ka si Ani kumaha lamun menangkeun anu nyaaheunna teh ngan ka bapana wungkul de meureun tantu si Ani teh bakal kateler-teler harita teh manehna teh keur nadang pisan usahana kana bako waktu harita mah urang leles teh sabagian gede anu usahana teh kana jual beli bako mitra kaum dangu sadayana ngajualna teh sok ka Garut atawa ka Bandung malah nu luas masuk nepi ka Batawi sadala cenah ngan ari manehna mah kulantaran boga budak sarta leutik keneh budakna ngajualna teh paling jauh ngan ka Garut atawa lamun teu kitu teh sok ngadagoan anu ti Bandung anu ngahaja daratang kaleles ngaliar bako tapi geus kitu kangaranan manusia mah sok kakeunaan ku owah gingsir salilana tara tetep cicing dina hiji martabat paribasa aya pasang surutna cenanya Rizki sarta milik manusia teh henteu anger kitu tah kumaha cek anu ngaturna kayaan manehna oge nya kitu usahana teh beuki lila teh lain beuki maju tapi kalaka beuki mundur modalna beuki nyirorot nyipisan malah antukna mah manehna teh nganukur bisa dagang daun kaung gitu oge pot-potan aker teh lantaran mimindang nama barang dagangan teh dianyukeun da ngadagoan anu meuli da ngadagoan anu meuli kontan mah hareureun aker cenah teh nya atuh satuntung acan nampa duit mah manehna teh luput teu bisa nyiar dagangan deui beak mending bah bola ge bah kadenge si Andi ngomong ginggireunana dumeh nempo bapana sanggeusna bola beak teh kalah karena ulang ai nyawe Andi beak geuning bapana rada ngorejat ruas puguh asa digebah aya kene kukularna Andi teu aya deui bah atuh teu geus sekero teh nya keun atuh bae saeutik deui mah hengke we ditunggukeun mun geus aya kukularna sok we pake ieu mah ieu engke ari menang duit ti Mang Mat urang meuli bola bapana mikeun baju ke anakna yuk urang dahar heula mah yuk itu geuning yuk urang dahar heula nih itu geuning wajah geus rahat pisan bapana kok kana delok liwat diturunkeun tina hau ari si Ani hidang naker ojengkang nyokot piring seng jeung bobok copong telila ieu anak jeung bapa teh geus ara nekak nya ngeurepan sangulibat panas keneh deungeunana jeung ngepeda beureum cengek buluntungan jeung uyah dina kesemplekan cowet teu dari tempokkeunana teh bangun anu narik mat teu naker duanana nepi ka ting sareuhah ting aring seureuk bari ramai Cimata poek geus maju kareup-reupan kirais nyaeta bapana si Ani harita teh keur jongjon lempang balik ti warung peuteuy sedengkeun si Ani ngadaplok dina tonggongna ngahenen dina akodan zaman harita mah di jalan teh masih kene sepi naker ku tutumpakan bener ari jalan aspal mah geus ngabulung-bulung tapi nya kitu ken cakat tuheun jalan teh barala naker lagi di tetangkalan sarta rametan ramena tutumpakan teh nganti isuk-isuk nepi ka tengah poe dan sore malangka aya nu ngaliwat jeung teu pati aman lantaran sok loba begal cenah nu ngahaja megat malah kamari mah aya bejana cenah di lebak-lebak jero aya wahon anu dibegal pinter akalna teh saurang aja papang di tengah jalan kawas anu keur meunang kacelakaan atuh kapaksa wahon teh eureun ari rek ari rot bae diraronom nepi ka barang-barangna ge jaba duitna redis deui dirampok kirais oge ngadenge bejana mah
Tapi manehna masih gana teh bangun keder. Jong John we ngungkuk bari panon telepas ngetenan aspal anu pinuh ku cai lencang urut hujan tadi berang. Pikirna bela kadar duit cenah ada ngajual daun kawung. Piraku sugan begal teh make karoo. Serok ka kampung leuweung tiis kencaeun jalan comrek tiiseun. Bubur suhunan imahna oge masih keneh cucil patarenggang. Renghap manehna ngebekuk nanjak. Si Andi tekecet-kecet dina tongong sedangkeun bedeulana teh geus mimiti harieum beungeut. Panon poe geus jauh nyuruksukna ka tukangeun gunung, beak tanjakan breh manih pudunan leuweung tiis. Keureup mungkal pengkol teh nuruktuk sarta panjangna ker. Kencaeun katuhun jalan ngagidik baralatang ka kawung ngrajeg naker sapanjangna. Dak burang-burangna mah mata kruwe rey. Maruring cing sariak punuk mata keung anu ngaraliwat. Ungkuk kirais nuruktuk mudun. Panona teu weleh gular giler ka kenca jeung kakatuhu sarta ceulina meuni dendek-dendek bae ngadengekeun. Bisi aya naon-naon lantaran curiga mah teu burung aya. Oge hatena teh teu pupuguh make jeung ting seredet sebakan. Kawas kila-kila goreng kitu geuringan mitra kaum dangu sadayana. Gayam leungeun kencana nyasar cangkeng. Karampak terah bedogna. Hatena regreg meusan. Nah atuh barang geus beak pudunan. Lebah tutugan pisan golas. Yang aya nu luncat ti bala kenca beri ngabar-ngabar bedog. Dona teh ti lebah susukan pisan. Nu paroe ku tangkal kaung. Geus kitu jung jeleng deui ti luar nuturkeun. Sarua deui. Kabeh oge da taya nu sawureun da teh. Sabar baraya. Kaula mah teu pantes jadi mangsa nikah. Kirais luncat ka belah katuhu. Kaceng ti heula ngagak-gak ka si begal teh. Biasana euy, keur aya dina lak-lakan laga masa balesan. Hayo sangareupan dia. Saterusna manehna marentah ka salah saurang baturna. Ish, keheulaanan kanca. Ulah burung usuh ye. Kirais bari sok mun si Andi luhureun kutak jalan. Sieun abah, sieun. Si Andi ngagoak barang manehna mireungeuh jelema-jelema anu geus maresat bedogna. Cicing Andi ais acan ge tamat Kirais nyaritana nu saurang geus nyung ngamatkeun bedogna. Is, sabar baraya. Putuhku harta pembogaan kaula pada moal burung mimikeun. Cek Kirais bari ngagentak cingkrak. Loba pamolas ya. Tadi pangadekna polos nyebetkeun deui bedogna nyempong ti gigir. Sedangkeun anu duaan deui ting hariu deui ngahujanan ku seseukeut bedogna. Hai sugan mah ieu mah begal kokoronya. Ai geus Kirais rikat ngalatkeun awakna sak bedogna dipeset bangklang sakalian langsung dipake nakis. Hayo adia piraku jelema ciluan teu bisa ngakeun jelema saurang hayo lawan dinya sahareupan ceuk kapala bedana ngagolowok manehna mah teu pipilueun. Ngajakakeun cina ieu heula cina jadi bagong bajangan gitu lah. Cek Adria nah tamah era sakrut deui manehna narajang petalakuna estuning garang-garang naker pedah ngarasa era ongkoh ku pamanggulna. Kirais teu weudeuh mani cingceung ngabagi panenjona kurang rancing geus ramahan teu kapan tadi oge manehna mah geus tangtu bakal ngajolor diakan ku seseukeut bedog anu terus-terusan ting hariung. Tapi keur sadirieun mah teu matak jadi keder. Hirup neut paehos ngan manehna mikirkeun nu jadi anakna si Andi anu harita keur campugo dina luhur kuta. Lamun manehna ngalaman nepi ka binasa mah kumaha nya nasib nu bakal tumiba ka nu jadi anakna.
syuk deui bedog Adria rek ngahanca sirahna Ki Rais. Komat bedog-bedog baturna ting serebet ti kenca kateuweunana. Ki Rais nyumputkeun badanna curak kagigireun nu saurang nu aya di belah kenca. Bari nyampeurkeun bedogna kana bincurang nu rek dibajeg. Manehna ngakentak bejan ka tukang bari ngarobah gerakan bedogna ngahiup rek nigas beuheungna. Sedangkan Adria jeung saurang deui baturna kapaksa narik deui bedogna lantaran bisi ngahakan batur sorangan. Hantem Sulinta dadadukna ngagorowok deui ti sisi. Ki Rais anu harita memang beheungna keur jadi inceran lawan ngakentak ngagilak malik bari nakiskeun bedogna sedangkeun suku katluhuna sakilak dipake ngajejak rada lawana anu ayeuna kumanehna geus kanyahoan ngaranna teh Sudinta. Tang 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 dua bedog diadu barang jeung eta badana Sudinta ngedayakna ka tukang teu kuat teu ngadah dampal suku anu jadi musuh. Syuk tebas syuk esek tak jebrot deui perut kenca Ki Rais ngahanca gado lawan. Teu anta parah deui Sudinta ngagedebut nang karak bengkang. Alah tarokinya babatungna ada him cuk kepala bega merentah deui. Diparentah teh kuat ngajoa ka hareup bari nyampekeun bedogna. Tapi Ki Rais leuwih rikat ngakilang nyerong bari ngahantemkeun bedogna kana bedog lawat. Utuh rokaya digigir belah kenca ngahiup bedog Adria rek ngahakan sirah. Ki Rais ngagentak ngarobah deui kuda-kudana nyerong 15 derajat ka kenca bari ngabarengan badana ngareuneup. Ki Rais atuh ngulawikeun bedogna pikeun nyamat ke kemplongan Adria. Pangadekna Adria mah kumanehna mah teu dipirosea ieu. Da geus kaju di atuh moal ka mana deui makna ari lain kana tempat kosong mah jabat angin. Oge sanajan teu kitu musuhna teh pasti bakal ngejat. Ari teu sieun eusi beuteungna budal mah dia dibeset ku congo bedog manehanana. Memang teu salah pikiranna Ki Rais teh. Adria ngakentak ngacaul ka tukang pikeun nyalametkeun beuteungna. Puguh pangadekna mah polos lantaran sasarana ngadadak ngaleungit. Tapi Ardasim teu cileureun manehna ngagentak ngejoskeun bedogna kana kekemplong Ki Rais. Anu harita badana longongan semu-semu nyangigir. Ki Rais anu memang geus bisa leuwih yen dirina bakal diterajang ku Ardasim sakilat manehna malik bari narik suku katluhuna ka tukang. Yo pang 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 bedog Ardasim dipapak ku bedog Ki Rais. Yo jak jak wes suku kenca Ki Rais ngahanca gado Ardasim. Ardasim nggerung gadona asa bengo sarta letahna kagegel ku kuntuna sorangan. Sabot kitu korewat bedog Adria geus ngahiup direk narok sirah. Ki Rais ngagentak malik jeung hareup maksudna mah bedog Adria teh rek ditahan ku bedogna sedang leungeun kencana geus diniatan pikeun ngahanca dadana. Tapi saleret kabireuleuh Sudinta runtul ti belah katuhu bari ngahambatkeun bedogna ku kituna Ki Rais kapaksa kudu ngarobah gerakanana. Sakilat manehna ngalalapkeun badana anu saterusna manehna luncat kana lawongkrang kosong nyata antara Adria jeung Sudinta. Sedangkeun bedogna dipembatkeun ka luhur dipake ngababuk bedogna Sudinta. Bang 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 bedog Sudinta nepi ka meceng. Sedangkeun Sudinta sorangan ngejat ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Keur kitu bedog Adria runtul di tukang rek ngahanca kunuk. Ki Rais anu memang geus boga sangkaan nyaeta bakal ditarajang ku Adria anu harita aya di setokangeunana gentak manehna ngareuneuh malik ngatuhu kira-kira 45 derajat. Tapak deku bari nyabetkeun bedogna kana bebajeg anu jadi lawan. Tapi Adria oge cukup cingeus sarta ngarti kana pibahayaeun.
barang jeung ngolebatna bedog rek ngahanca kana bincurangna manehna rikat huncat kauhur bari cerak ngajejak kana sirahna Kirais anu tumibana ka Kirais teu meuni ulang katurulengan anu antukna golepak wae manehna nangkarak monas sia ayeuna mah ieu Adria nyeredeung rek nunyakeun bedogna kana hulu angeun Kirais. Tapi Kirais senajan sasatna kerenang setengah teh eling, manehna masih kena bisa hojah pikeun ngabela diri sarta ari bedogna mah masih kena pageuh dicecekel. Ari sok Adria nyampurkeun bari ngadungjungkeun bedogna satekar pola Kirais nggerakkeun leungeunna anu nyekel bedog maksudna mah rek ngarok hulu anu jadi musuh. Ngan bae manehna teh sasat geus taya tenaga kakuatanna puguh deui Ki Adria rikat ngabalirkeun sirahna ku kituna pangadekna Kirais teh teu bisa keuna kana sasaranana. Tapi sanajan kitu teu burung Adria teh ngocek bari ngajol ka tukang lantaran beungeutna beunang katurih ku congo bedogna Kirais kontan we atuh nyerekeke saata ngaburial deutihna. Keun bagian tewek ieu mah euy. Kapala bedanan taya lian ngaranna teh Bahrawi ngakentak huncat pikeun nyegah Sudinta Katut Ardasim anu harita geus nyeureug rek ngahanca Kirais. Ieu jago si pacar teh. Sigan asal bedog deweknya. Bahrawi nyarita deui bari ngahembatkeun bedogna. Si Andi nu tadi gawe nangan ukur nyaksian bari awakna ngadeg-deg barang rek manehna mileuh bapana rek dihanca ku bedogna Bahrawi ngagentak manehna huncat abah berak negrek manehna ngerangkul kana dada bapana bareng jeung numpangna leungeun kenca si Andi kana dada Kirais anu harita keur nangkarak bengkang bedog Bahrawi nyuruntul ti luhur sarta teu antapalah deui seseket bedog teh ngahanca kena pigelang leungeun kenca si Andi anu terus tembus kana hulu angeunna Kirais anu akibatna matak cing paroingkak bulu kunuk anu nempokeun pigelang leungeun kenca si Andi sapat sakaligus sedangkeun hulu angeunna Kirais tobros saburial bijil getih teu beda ti muning anu dipencit. Mitra kaum dangu sadayana kumaha cenah kocak dengekna si Andi jeung ngagerungna sora Kirais geus teu bisa digambarkeun ku tulisan diebrehkeun ku carita. Mitra kaum dangu sadayana gelaran itu waktosna perantos seep nya perantos kakuping kusim kuring nembe aya sora bea tah mingon payun urang dilajengkeun deui nya dina bagian anu kaduana dina carita si Andi jago tutugan atanapi si Buntung jago tutugannya masih tetap dina acara ngadongengnya antosan video atanapi audio salajengna di channel YouTube-na nyata Acep Bendong Channel. Ulah hilap di like, komen, sareng subscribe. Hapunna anu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Situs saur para